Oh. Iya, aja kenaon ai maneh. Bos, bukan nyambung bae tuh nyambung ke PLN kemana ge bejakeun itu kasih pulang tah. Kami masuk via nyambung ka ieu. Ke tukang polisi. Ka ambulan. Ke ambulan. Nggak bisa. Tuh, aduh. Takut labuh nanti teh aku. Tuh. Tuh. Sar nyaman kunaon atuh. Iya parena tinggalikeun aya nu geus aya nu ngala maneh teh. Meureun dimuruhkeun ka batur. Iya, tadinya ini teh mau dibuat ya. Mau dibuat aku teh pas datang ke sini. Pakainya sudah enggak ada. Kok ada ipek teh? Aduh. Bararingung, cai eueuh sararaat rek nyawah teh. Pare teu kaala. Kara karugi we nu aya ieu mah. Lalieur geus mah ngajual pare, mah ngajual pareng, mah ngajual sawah. Da teu gableg sawahna oge. Lalieur pisan. Kudu kumaha ari ieu nya geus hirup kieu, aduh, lieur. Iya, aja kunaon ai maneh. Anjing. Nawat aya anjingan ai maneh kunaon? Anjing tukang ojek gitu naon itu. Ai maneh kunaon? Ka dieu geura, ka dieu. Ka dieu. Bukan naon eta dirinya. Henteu boga naon ka dieu orang ngobrol Gusti nu agung ai maneh kunaon? Ai sawah maneh da geuning geus dibuatan ira dibuat maneh teh. Alhamdulillah ya parek kami mah alhamdulillah pisan. Naon? Geus aya nu madog ti heula geus beak. Geus dibuatan batur. Alhamdulillah Gusti pisan. alhamdulillah atuh aya maneh alus milik maneh mah. Milik nu kuat sih. Milik maneh mah nu kuat alhamdulillah. Geus dari ala batur. Geus di ala batur nyapak teh birit yang. Oh, nyapaingan maneh nepikeun ka cenunut kitu di dinya meureunnya. Jadi alhamdulillah. Terharu pokoknya. Terharu bener maneh mah. Bener maneh mah. Ikhlas maneh eta jala batur. Ridho pisan. Mah mah terlalu capek urang mah capek kudu ngarit, kudu ngagebot geura cangkeng beunang. Geus boga heueuh da dasar atuh ieu tingali nu kami oge teh Kumaha ieu kumaha? Ieu buah nu kami oge di ala batur engke mah. Aya bahan sigana mah di dieu mah. Tapi kan bae Tapi kan mending dalan batur Mending dalan batur mah teu capek urang nya. Biasa mah loba mending meuli. Mending meuli. Ieu cai kumaha cai di dieu alus cai na. Eueuh, ieu cai teh eueuh di dieu teh eueuh pisan cai. Ih, padahal mah lima beja ka urang-urang menelpon pemadam kebakaran. Nya heueuh marah baka dieu nya. Tadi teh kami teh rek ngalek. Nek ngelek nek mawa cai ka dieu rek nyiram ieu dua aqua mah. Aduh. Mahi moal eta. Ya mah segala. Nu penting mah ada sakecerek jadi gitu dia caian dame ka ala. Aduh panas jauh-jauh ti imah ripuh kami ti imah ge. Nya Megat ojek eueuh. anya pai Gusti halis maneh. Angkot, Parino. Ai maneh eta beungeut siga di tenggelan tunggal ojek. Lain di tenggelan ya pan kami terek hadiah magat ojek eueuh angkot pinu kapaksa we naik angkot aya teh kabayangan teh jeung ieu na geuningan Naon? dinu pantona Heeh. jeung mawana teh mani kebut pisan. Kebutnya paingan halis maneh mending rai. Kali sebut ka dieu ge aduh ampun. Gusti nu agung ya Ieu Allah. harideung oge teh ieu hideung teh kunaon sok ieu bareudeng Nya kunaon eta? digebugan masa Nya naha ai maneh wa digebugan masa atuh kunaon ieu? teu sapira padahal masalahna teu sepele Nya naon? da leutik masalahna teh Naon? ieu pan kami teh ke lempangnya Heeh. ai ibu-ibu keur ngariung Heeh. di balen ogan we ku bata ku kami teh Bagus. ngagorowok. Meureun ai kitu mah ieu maneh. Ya mau pingkan mah tong kitu-kitu teh ieu nya oge pare aya nu maling maneh teh tong nafsu ka sasaha. Itu bener harus Heeh. amak. Amak. Kada gua anu nganteuran aing mah meuni lila. Heeh si puler kan teuran. Heeh, Kami ge candahar ieu teh ya. Kami Geus 2 minggu candahar. sebenarnya teh sawah si pulen ieu teh. Oh di pola ngurnya. Di pola ku kami cenah rek dianteuran ke tadi mah. Tadi teh ngomong eueuh wae. Muncul urang mangejot teh buru-buru nya. Nyao Batu gawe teh boga naon. beteng. Gawe naon di Maka imana. ya kieu we da saya teh make beger ongkoh. Ai, giring Beger kandang. wae saya teh mah heueuh. Da hirup ngarana wae. Oh, atuh jadi cai-cai acandinya yang nginum. Buahana ge ieu. Oh, tadi teh lari maraton heula rek jadi haus di tadi rek nyata nginum. Aing maneh wat jajal maraton ka sawah mantep ka sawah maraton. Kami mah eno keur sagala digawean, pokona keur pusing. Meuni lila nungguan si pulan Si pulen ka mana? mah aya ting
hese telepon heula tuh telepon. hah Telepon HP nanti ku jual ke sumurnya kamari urut ngeruk kamari sumur. HP na oge pan eueuh dijual dipake meuli gemuk ku kami Paingan gemuk sawah kumaha atunya. heeh meuni lieur ku goge Hara Coba kabeh yang nginum. hara kabeh meuni lila pisan Manya rek ada haranu kieu. ya ari sipulan hubungan jeung orang mana ayeuna Ayeuna ngadenge mah jeung urang mana da kamari teh jeung urang Jepang geusan cenah. Jauh ngabluna si eta mah bener. nya ka mana cenah Asana mah jeung Bandar Domba eno. jeung benar dong mah Heeh. oh bener hadita teh nya bener saya eta teh bahasa cek maneh geuning jadi sales domba Pan eta kabogohna Bandar Domba jadi sales meuni domba. lila da meuni meuni we cai acan mah cek urang mah buru-buru garang nganteran ka dieu nya bawa cai Padahal mah beas loba lin di imah teh nya. ya beas mah loba Loba. kami mah beas mah Kamari menang ngarampok. loba boga sakieu pan loba Nya loba. nya loba sok dihitung kumaha hiji dua tilu opat Maka itu maka mah. hitung atuh nya batak loba we Bener si pulen poharanya teu ngarti ka soulmate teh ginian. heeh kami mah aneh da ieu teh kumaha atuh buru-buru gara ka dieu nya cek urang mah telepon bae kitu Telepon lah suka nyambung bae tuh nyambung ke PLN ka mana ge bejakeun itu kasih pulen tah. kami masuk sieun nyambung ka ieu ke tukang polisi. ka ambulan Ampun. heeh Juga palaur di cara japun kan di anu ambulan. heeh ada aing teh covid-nya lain aing halo tak aya heeh buru si teh da aing teh ketul haus sia teh hayang nginum nanaon sok buru-buru masak teh meuni hara resep pisan nek ngantiran oge sok buru di laguan buru kami teh keur istirahat heeh si oge di dieu ya parena da geus aya nu ngala cenah tapi manehna mah meuni nuhun pisan cenah parena geus aya nu ngala heeh buru seg pulan makade mawa anu tarariisnya sarupaning kai ucing nanti WC geuningan Suka dari itu ge ulah itu bulan bawaan ah. anu amis tiis rujak dudukuy nya Tah bener heeh sok buru ka dieu heeh di dagoan hayu Aya arek ka dieu cenah. heeh rek ka dieu cenah dagoan we heula Ulah dia yang pangki di aja. Jeung rarisi kieu kudu nganteran si Rambai. Jeung gak bisa aku teh lempang di galang kayak gini teh. Biasa di kota sih aku mah. Jadi jalan kayak gini teh nggak bisa. Tuh, aduh. Takut labuh nanti teh aku. Tuh, apa? Tuh. Aduh, jeung teu bisa dilempang. Rese ting. Si Ramai mau make sendal kami mah. Geus bae simpen ke balikna. Kudu kumaha atuh nya teh. Tapi heueuh da ieu sawahna. Kami mah kieu-kieu ge beunghar Rambai. Marukana kami mah da lain beger ka lalaki teh. Yang tadi pahugi teh sawah ge lega. Ayeuna nganturan kami mah sajan ge teh bisa ge. Aku gitu loh. Pokoknya mah aku mah orangnya kaya gitu. Nggak bisa lempang di galang teh aku mah jika si Rambai udah bener geus air di Saraung ngadon ngariuhan we kita gawe teh kami ngagaji we Rambai maneh mah titah gawe teh karena ngariuhan di saung keur naon ngagaji anggur mah ieu ngaramet naon kamu teh di sana apa ngagebot sih tahu enggak kayak ngagebot kamu enggak tahu apa sih ngagebot iya kamu yang harus tahu kamu kan dikasih tahu juga mengarit ih menggebot teh genaon ngaranna teh tah anu kitu yang mukul-mukul padi tak eta teh ngagebot mana geus dalahar lagu banget buru lapar aing Ejo ka dieu teu udahan. pahingan da jeung si Saroh geuningan aya baturna ngajar dogi saungnya aing ngajar dog di saung dukungan maneh aing teh lapar sok buru kade jalannya iya aku barusan juga jatuh iya awas tuh jangan yang kulampi tuh pan aku teh tiko sewad wae aku teh digalang iya awas di situ di tikus sawat lagi enggak
tuh kamu ngaming kanu teh Kamu teh molah sawah aku teh udah Ya. bisa. olahan kamu bagus dipiara sama saya. Padinya tuh lihat tuh tidak keairan. Halus tinggal. Bagusnya tidak keairan. Awas lamun teu meunang 2 ton maneh sia dipecat ku kami mah. Tadi juga saya teh beli 2 aqua untuk padi. Disiraman Udah disirami. Geus ayeuna mah ulah ngomongkeun kamu maneh teh lapar Lin. Lapar sebelum lieur kami oge suguhan. Mana ada rese kita tadi. Dah, kami teh ngahajangan teuran tapi jatuh terus digalang kami teh. Kamu mah jalannya kan ulung kawing mungkin. Main sana lah hati tadi. Ya belum. Tadi pan aku teh nungguin kamu. Gusi si Sarom ini gila banget teh kunaon. Iya, tong ditinggalin tinu banget nak. Tinggal matiin hatena. Astagfirullah. Biadab. Iya. Hah? Saya tama tadi oge mamawa tamang. Saroh nya maneh kunaon atuh. Iya parena tinggalikeun aya nu geus aya nu ngala maneh teh. Meureun dimuruhkeun ka batur. Iya, tadinya ini teh mau dibuat ya. Mau dibuat aku teh pas datang ke sini. Pakainya sudah nggak ada. Kok ada ipek teh? Udah ada yang Iya, kamu jangan bukan gitu. Kamu teh jangan nurutan aku ngomongnya. Kan Kalau nggak bisa bahasa Indonesia jangan nurutan. Kamu bahasa apa tuh aku teh? ya kami mah ngabejaannya ada kami mah jelema beunghar sia teh kuli di kami ngababu sia di kami teh. Sawah teh nu kami lega ya. Matak ayeuna maneh heuh tong putus asa. Bejana maneh ngagantung sorangan di saung ieu nya. Iya, tadi bawa tambang. Nah, ada udang. Dewa teh isi. Barau bau tarasi. Dahar. Heeh, sok ai maneh mau naon wae eta. Tadi teh kapan kamu teh jatuh di sana di galang. Iya, tapi Kamu teh digulingnya. Hampura we tah ukur cai wungkul tah meureun salamet Gusti, ieu mah mah. lain nuguhan urang teh lain cai. Arek minta obat. Yang diubah. Saya teh mah hayang. Lain. Ih, tadi depan kami teh jatuh di galang. Tapi nasinya mana nggak dibawa? Pan puguh namu. Itu bawa apa kamu? Kerecek buuk. Astagfirullah. Arek pek tah kerecek buuk. Apal ieu mah. Apal naon? Iya asa hampang. Iya mah hulu mana? Anu Hulu saya ini mana? punya aku. Lain gitu dah Kamu Pak. madog ya di rumah aku. Bukan madog ya. tamangi dia pasal Madog. labu. Oh, kamu mah madog ya. Aing Ya, teu hayang ararateul kana huluna. Udah pakai aja itu kepala kamu. Teu hayang ararateul kana huluna. Gusti ya Allah. Tinggalkan si Oo naik ojek, halisna melipitkan nyinglad. Tapi sia teh pantes paingan heudan maneh eta. Paingan Ai maneh mangiti mana itu hulu si eta. Apaan bi teh kami teh labuh di ditu tuh di galang di ditu. Oh, si Kamu teh tamplok ai pas dicokot nahan gila. Oh, Ai nu jadi- gimbal. Oh, berarti Jika nama sih si Saroh basa ka dieu teh meureunnan murag buukna. siga nama meureun api-api maneh Oo anu madog pare maneh teh mawa Wig si eta wig bubukna. Jadi di dia teh disangka maneh anu ngelaan pare di dieu maneh teh. Geus beak we meureunnan pare. Beak, Cul si we eta buuk mah namanya. Heeh, kitu siga nama. Meureunnan. Tapi maneh sabarnya. Tong ke mah ngagantung we di dinya maneh sorangan. Si Montong. Hah? Gitu muatan teu bener. Ya kumaha tah maneh ye? Hasil teu kami mah teu hayang apal. Modal ti kami teh geus beak puluhan miliar. Pokoknya mah ini sawah ya ate ku saya ini dipiara ya sawahnya tapi airnya nggak ada ngagubug sia dua jaliken maka dia Maka dia mah ya ieu mah saat can dipanen geus di kilauan. Pare teh Nya enggeus ieu mah nya. beh nama tara setor ka kami teh maneh mah nya sok dijualan ti heula. nah kami mah dijualan sarungkun we nu maleuli Tah karitu teu percaya ka urang lembur teh kami mah. Iya. Lila kami di kota teh naon ukur buburuh di ditu teh disangkana nyeunah. Pan mani mah beunghar atuh kon bae. majar teh buburu cenah ngabohong. teh nyaho ngadon Lagi. Cek saha kami ngublag. Nya wajar we ngalayanan batur mah tuh. ya udah kapan cenah maneh bebeja Lain gitu pan Jangan tambah banyak 1.000 2.000. geuningan aya hasilna kami jadi lega sawahna kami teh bisa ngaetakeun maneh nu di lembur. tapi bener oh Teu bae. Goblok di Siminang. geus mending kene maneh mah Geus dower kami mah geus dower geus teu kuat. Masukana bisa ngabangun masjid atuh. Geus asup ublag teh. Geus asup dog-dog. Kami ya Allah bakal tinggu soal. Iya, ayeuna mah kieu we pare teh meureun isukan nek dibuat tak kamu teh harus bawa carangka Bisa tuh ngomongna tong bahasa Indonesia kami wajar geus di Sunda dulu. atuh bawa giribig atuh Dari lauk asin itu bahasa Indonesia. Ini belagu. dulu pan beli dari saya giribig
Oh, ada salaki mah dagang giribing Ya, oh, kan dulu berdagang giribing. Kamu kan pernah beli. Can balik salaki. Belum. Pokoknya namanya urus sing bener sawahnya, setoran sing bener ke kami. Ah pokoknya kudu sing percaya we mana mah kasih mah. Percaya we ka kami mah. Namun salaki eueuh macul kami dia macul sorangan. Macul ngakali sumur. Siap. Kami mah dagang sumur, dagang bako, dagang coet aing mah Orang sing sorangan. percaya we. Eta ku bisaan maneh boga awak teh ye merambai. Paingan lah. Mana yang saya lintuh kieu? Dikeun geus ngajuru. Rek boga deui Boga deui. Kapan itu teh awewe unggul 2. Itu rek boga deui kami mah. Tuh nya setan. Ieu mah jiga nate sing kayo we wungkul. Teu eueuh sing kayoan kami mah. Eueuh mulus. Hayang ningali maneh. Bung, Bung salah kitu nama simet nya sieu mah. ya kawas kami tinggal itu rata. We sakitu kami mareman ngalayan. Kapan maneh mah beremen ka salon boga obat. Ai kami mah di lembur geura ditumpakan pak kabidanhan teu kami mah. Maneh mah nya Heeh. teu matakna ieu sing bisa ngarawat awak maneh teh. Kayak ku kami dikiriman. Lamun kami teh menta gemuk Heeh. pulan kirim gemuk. Sakalian meuli gemuk keur maneh. Gemuk naon? Gemuk awak, gemuk pare ongko. Pokoknya kadar puradan ge maneh ongko. Sakalian ngara modal maneh teh. Nyambareun modal ngelbok puradan mah nya. Ya, oh. Naon? Da asa rungsing kami keur di kota ya. Naon? Meus-meus rek gemuk pare. Ayo we nya. Heeh, meus-meus rek mulikeun macul. Sabaraha poe sakali eta teh? Eta teh 2 poe sakali. Piraku ngagemuk Oh, itu. Iya, pan kami teh atuh istingnya we, pan kami teh gede beteung. Ayeuna teh nya, Nyaho geus 3 bulan. ai kami ai maneh geus boga salaki di wae. Heeh. Tuh pan geus nelpon deui bapana kami mangkeun mama diangkat Tong kan diangkat, tong banyak. semua teu hararaya. Lain. Bung. Ulah bejana mana geus bisa modal 5 minggu nya bener. Kunaon teh caritana teh? Heeh, kami teh asal mah ngadahar Pak rujak ieu. Mana mah ada setum nya. Lain setum. Naon atuh? Ngadahar rujak ieu naon eta? Aduh dijangkal mah di dangaran. Ngarah kami teh hayang diet. Oh eta ngali beja we tiba tuh di situ. Eta sasi nu leponan wae. Teuing bapana keun bae antepkeun. Kahayang. Lieur. Hayang kantor nya. Oh, ini sok jiga jelema nu penting maneh mah. Heeh, da. Geus kami menek balik di heueuh. Heeh. Tah wayahna cai we wungkul da. Kitu. Kami kudu ada Oh, anu heuh. Mana nek kameraskeun lah itu. Pada di telepan kami mah insyaallah Sok atuh, heeh. Ya. Gusti da maneh teh taleten geuningan. Nyawa ku kami mah di pelakan Murbei itu tinggal. Strawberries ya. Heeh, jeung Murbei. Geus bareureum. Mending geus bareureum kieu strawberry. Lain strawberry. Halus pokona mah. Nyeruan. Tuh, kami mah di pelakan itu tuh kacang suuk di lukur tah gede tangkalna. Nya bener. Tuh kacang suuk tinggal Rajin itu. sih mah sakali dipelak. Rajin, Halus kami ya teh mah. mah bener. Heuh nya kami kitunya heuh kayak Heeh. bener pokona mas. Naon-naon nu bubutuh maneh kayak ku kami dibere di heuh. Heeh, engke kami nelpon deui ka manehnya rek ini teh isukan. Nya meureun ini tusukan da kami mah loba kepentingan di kantor. Kadang nitipnya kami yang mun geus jeung lahiran nginjem duit. Pokona mah heuh maneh boga bubutuh mah nelepon jangan mola sawah mah heueuh. Heeh, eta jeung lahiran jeung mola sawah mah puguh Nya deui. heueuh. Pokona aya salaki mah teu gableg pagawean. Papan ayeuna mah heueuh salaki kami na apan keur kitu keur nganggur. Oh meuni ukur daek ngareuneuhana we wungkul. Oh, usaha-usaha ya. Napakahan makmum. Ojak ka di Sing mah. bisa milih lalaki mah Tambah karamba. salaki. Eta maneh ge oh. Pan kami teh itu teh awewe wungkul 2 budak teh. Hayang boga lalaki ayeuna Sing mah. bisa ngajaga awak. Salaki teh bisa milih. Oh, Ulah kawas. Ya mantak mun hayang buka salaki teh. Neangan tinu lotre apa lotre nu 1000-an. Cabutan dah sugana alus milik. Di lotrenya salaki. Nu gelok si sakono mah. Iya. Dia kaos ngobrol jeung nu burung jeung si sakono. Iya, Geus gara-gara balik kami rek digawe. Kami Masoknya Heeh. bisi boga bubutuh kitunya telepon Heeh, we. deket teleponnya. Heeh. Heeh, hampur apulannya. Nya yakeun bae da maneh mah nyawa kami atuh Heeh, heeh, geus sakitunya. Sok. Kami mah teu bisa leumpang. Nah, lain naon pesawat teh. Engke mah nek nita si itu. Takut jalannya. Oh, takut. Nek nita budak we engke mah. Heeh. boga helikopter Si Sastia titah ka dieu da mal daekeun. Moal. Maneh mah kuliah. Heeh, Budak cicing kami we. geus boga nu kuliah. Gara jejak enggak ada jam wae ganeng nek digawe mal beres-beres. Kadenya cainya bawa dia. Heeh, menyelieur. Cai Lihat ih bukan omongan sarewe gitu. Gitu hanya ramai ya. Ih, ganeng. Geus. loba duit si etanya. Lu duitna pada pagawean aku ngabono gitu teh. Nublag cenah. Urang mun jejehkeun nya sugan-sugan bisa umroh gitu. Terus cek urang nanya mah artinya daripada kikituan wae mending kawas urangnya. Kalau kita usaha ge boga salaki tapi saya teh mah nyahan ka batur. Heeh, pan kami teh sok pinjaman duit gedinya. Tuh babari sih kan. Heeh. Bagus urang negara we deui Urang itu rek ngilepan hasawa rek besan urang mah nyawa teh.
Barek pikir tilepan sama Mana mana. di telepon we ah. Tilepan ke si Asid. Yuk.